Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa patepang deui neraskeun jejer cariyos si Buntung Jago Tutugan. Oge hatur nuhun ka para wargi sadayana anu tos satia ngadangukeun dongeng Sunda ieu. Atuh mudah-mudahan para wargi sadayana cing dipasihan kesehatan oge digampilkeun rezekina. Atur nuhun saterusna anu kanu parantosna subscribe, like sareng komen. Mudah-mudahan kasayan para sadarek para wargi sadayana sing diwales ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang teraskeun si Buntung Jago Tutugan. Prungah. Pamirsa sadaya, beja ngeunaan Nyi Tarsiah anu rek dirogahala ku Barowi sapara kanca teu burung bulubus oge kana ceuli Ki Jantra. Ngan eta bejana anu katarima teh teu kumplit yen Nyi Tarsiah kaburu aya nu nulungan. Atuh lain kieu nafsuna lain di kieu nafsuna Ki Jantra keur mati mimiti oge geus paguntrang katurug menang beja anakna rek digunasika. Ki Jantra sabalana langsung ngarindit ka Ciaro ka Gajah Ngambung. Ti Ciaro ka Gajah Ngambung maksudna rek ngacorag imah Barowi. Ngan hanjakal pas nepi ka imahna teu kasampak sabab Barowi geus lila teu nyicingan imahna. Nu kasampak teh ukur imah kosong anu sabundeunana ku jukut ngajejemrung cicirieun geus lila teu aya nu ngurus. Kieu kaayaan teh lantaran Barowi geus tara nyicingan imahna ti saprak manehna diragrageun ku Andi basa nulungan Nyi Tarsiah. Manehna ngarasa sieun lamun Andi anu ayeuna wawasena geus lain tandinganana. Komo deui ayeuna mah Andi anu geus apal yen manehna anu geus mateni Ki Rais nu jadi bapana anu tangtu baris nyieun balitungan nyawa ka manehna. Nafsu Ki Jantra anu geus ngagugudug teh antukna jadi meupeus keuyang kana imahna Barowi. Si imah anu ngan ukur papakean Barowi jeung baladna anu ngan sobora pangadeg teh diacak-acak. Malah imah Barowi oge teu wudu jadi sasaran amarah Ki Jantra. Boro-boro imah Barowi diruntuhkeun. Untung teu nepi ka diduruk oge samemenana kareda puguh eueuh anu nganyahokeun. Ki Jantra teu wasa ari kudu ngaduruk mah sabab sok sieun seuneuna ngembet ngaretel ngadon ngaduruk leuweung atawa gunung. Sanggeus sidik anu jalmana di teangan teu kasampak mah reos we Ki Jantra sabalada teh ninggalkeun Gajah Ngambung. Ki Jantra terus indit marudun rek muru ka lembur hujung rek manggihan pamajikan Ki Jantra anu nomor 3. Babakuna mah rek nanyakeun kumaha kaayaan anu jadi anak. Bisi bener beunang digadabah ku Barowi. Lamun nya teh Barowi geus moal dibere ampun cek paribasana sanajan ngapung atau nyumput kana liang cocopet oge moal burung disusul. Rek diala nyawana pikeun lebus kana kalakuanana. Waktu Ki Jantra sabaladna keur totorobosan ngamah jalan anu berasna ti Batu Gede. Nah atuh ari gok teh bet papangi jeung Andi anu harita rek ka Gajah Ngambung rek ngajorag Barowi. Atuh puguh we Ki Jantra anu keur nafsu ngagudug teh jadi asa menang jalan keur ngalampiaskeun manehna. Nyangka Andi masih mimilu ka Barowi. Pur puntul kali tunggul lar gagak kali tunggak teu meunang manuk
teng anak merak kukuncungan cek paribasana Bahrawi aya anak buahna teu tata pasini deui jos sebelut we Ki Jandra narajang meri ngegorok. Di mana sia nyumputkeun si Bahrawi? Hah, Putung. Sabar Pak, sabar. Andi bari ngecat tingkahan kebenaran lebadinya teh. Sempalan jalan rada lega anu mata laluas apikeun cungcat-cingcat. Sabar sia, mata sia. Mana ayeuna si Bahrawi? Hayo. Batur, karepuk kalinya. Sarua ieu oge usung geus si Bahrawi. Ki Jandra marentah balad-baladna. Tahan Pak, tahan. Ulah waka bendu abdi oge sami keur milarian Bahrawi. Cek Andi bari tetep pebalicetan ningkaan panarajang. Tapi Ki Jandra anu geus kalimpudan ku amarah geus embung ngadenge jeung mere kesempatan ka Andi pikeun mere keterangan. Wah sia, porontong loba bacot sia. Ki Jandra terus sabaladna terus narajang. Andi canaya niap pikeun malik narajang ka opat jalma anu wesana teu bisa dianggap enteng. Perep jumanta nu ngebang baraan rek ngepobuk irungna keur mah keur jumanta teh harita basa gajah ngambung pernah dikakaya atuh dina narajangna teh kacida pinuh ku kacecep. Dulmanan jeung Sarkawi nya kitu keneh geus puguh Ki Jandra mah pereup ting hariu lamun seug lain ningang ka Andi meureun ti tadi oge mah bisa ngejat. Sabab Andi anu ayeuna disangarepan ku Ki Jandra teh lain Andi anu baheula, tapi Andi anu tingkat pangebisana geus ningkat puluhan tikel. Andi anu geus meunang panggembleng ti pamardaka. Antukna Andi geus teu bisa deui ukur babalicetan. Akhirna manehna kapaksa kudu ngabela diri. Ku kituna nalika pereup-pereup lawan ting hariu sakilat Andi ngawangun gerakan londok malih warni hasil guguru ti pamardaka. Balukarna kaciga hebatna lain wae Andi bisa nyingkahan panarajang tapi ngajadikeun Ki Jandra jeung balada Prabu dia radu jeung silih kebu pada baturna. Aduh sia cuma tak mun mapag sirah dewek cek Ki Jandra bari nyepengan sirahna. Iya atuh da dulmanan ngadon ngababuk tiga burung. Aduh jumanta nemba bari papalengkingan di pangiga. Atuh iya Sarkawi nanaonan deh bet ngababuk hulu celik kuring dulmanan oge nyalahkeun balada an Sarkawi anu jempete sigana mah lumayan tatuna teh sabab tadi basa pereup nanggal kana pu ceuli dulmanan pereupna Ki Jandra cebrut kana carehamna nepi ka karasa sanyeng soal malahan mah ketemu getih ngalih tina biwina sedengkeun huntuna nepi ka punglak satilu-tilu. Sedengkeun Andi anu nempo kitu bari nyerengeh we nyerangkeun. Bangkar waras ya nyoga anu kaing. Cek Ki Jandra bari malik ka Andi sebrut deui narajang make jurus orai gibu. Mangkelanan Pak Jandra tong kabawa nafsu urang ngadongeng heula ieu. Cek Andi bari ngacorelat. Tak perlu sia aing ngadongeng, perlu dongeng maneh sia. Aing mah perlu dongeng mah odet weh. Angguran mah tarima keun ieu sia. Ki Jandra nyebrut ngirimkeun panonjokna dina gerakan oleh noto. Ieu mah kurang jejehan kolot teh cek Andi. Anu ayeuna mah geus teu bisa deui ngajak padami. Manehna ngagentang anjaweungan sakali ieu mah. Jangan Ki Jandra teh ku Andi teu kabireung sabab leungeun Ki Jandra mah saukur tipuan. Sabot Andi ngajaul mundur. Suku Ki Jandra nyamper babajek Andi anu balukarna koleang Andi ngagedebut mebet labuh nya ngigir.
Sacan ge hudang Ki Jandra geus ngayakeun di dampa sukuna rek ngajejak sirah. Ani geuwat ngagerentel sarta leungeunna geus ngarampin suku Ki Jandra dina gerakan lelen samak. Tapi Ki Jandra geus mitung kana resiko gentak merengkelkeun sukuna bari ngajreng sarta suku nu hiji geus ngajedak kana sirah Ani teu wulu kalasana mata klunglung puguh-puguh sirah dijejek ku suku Jebrad. Lamun lain murid pamardaka geus tangtu Ani teh langsung mesek, tapi manehna siga nu teu kerel-kerel malah ngajaul bari ngagunakeun jurus cakar heulang ngalawali ka Ki Jandra. Sanajan manehna geus memperhitungkeun tapi teu burung Ki Jandra ngoceak walikatna karasa panas dagingna karasa asa dingin jewoal. Mireungeuh pamingpina kokowowongan siga anjing ngadempet buntut. Jumanta dulmanan Katut Sarkowi ngegentak ngayakeun panarajang bebarengan. Andi anu ayeuna geus diseret kana titik pibahayaeun pancingeus sakilap manehna ngakilap bari hiya dibarengan ku ngegorok mata kimir. Ani mapag panarajang lawan make gerakan gelap ngampar. Tilu lawan ditubruk sekaligus Jumandra ngoleang dadana kebeunangan kuleungeun buntung Andi. Dulmanan samemeh labuh teh ngoleang sabab sirahna kababu kuleungeun ka tuhu. Sedengkeun Sarkawi ngacrang jauh pisan sabab dadana kabesret. Kutuur bari beteungna dicejak menasabah dina ngageceretna kana lemahna teh meni cungkal jumpali. Kurang ajar sia, lain antapeun ieu mah. Ki Jandra bari serak nyabut bedogna langsung najang dina kakuatan sapinuhna. Bedogna ngahiuk rek narok sirah. Atah sasar teuing Pa Jandra puguh kuring oge musuh barawi. Bisa terpercaya matanyakeun we ka Nyi Tarsia. Cek Andi bari ngomong ditarikeun bari ngakilak katuh. Wah sia, puguh sia ulon-ulona rek nipu sia kaing. Puguh oge sesat jalma hayang salamet. Sok loba alasan sia. Ki Jandra anu geus bener-bener kalimpudan amarah. Nafsuna malah tambah kuda. Sakilat bedogna geus nyuruntul rek mapas peheung. Sugan ieu mah kolotok punding cek Andi bari serak nyebut si gusiuna. Kilep ngarobah kuda-kuda trak bedog Ki Jandra beunang dia akan gusi-gusiku dina gerakan sapiturang. Tapi Ki Jandra anu memang lain lawan enteng-enteng atuh. Mireungeuh bedogna dicapit lawan manehna teu ieu ngebetot tapi ngasolkeun sukuna ka hareup sarta hiu pereupna ngacojok kana dada Andi. Pereup Ki Jandra anu terus nyeruntul rek numbuk dada teh gentak dipapas kuleungeun buntungna kontan atuh Ki Jandra ngoceh. Sia. Dua kali tapi kumanehna karasa capitan siku Andi ngenoran sakilat bedogna teh dipanjokeun kana dadana. Numerapna ka Andi lain deui ngaranjungna tapi sakilat manehna nyeun gerakan anu mata kaget lawan. Da eta we anu keur 6 bulan cakueh oge nepikeun ka kabulan. Bari ngajaul ka tukang sakilat Andi mapag bedog lawan. Ku leungeun buntungna cerak suara bedog anu awor jeung leungeun buntung teh mending ngagecret siga nu keuna kana beusi. Dulmanan jeung Jumanta tanpa teu kanyahoan ku Andi sakilat ngahareumatkeun bedog ti gigir ngana sirah jeung beuheung. Andi geus ngaranjung deui bae bari sakilat manehna ngaragrageun awak dina gerakan caringin rungkan. Saleng bedog dulmanan ngaceng lantaran ngan sakiceup Andi najong pigeulangna kulinja gaprak tina gerakan heulang gaprak. Kolea kedebut dulmanan notog sabab ulah dua sukuna dirapit ku gerakan lelen samak. Jumanta Sarkawi jeung Ki Jandra anu geus sayoga deui sakilat narajang bebarengan nyasar di tilu arah. Tapi Andi saeutik oge teu ngarasa seber. Sak narik di suku ketuna sarta terus nyerongkeun awakna bari
ngareundeuh kalawan teu disangka Andi ngadiuskeun siku-sikuna dina gerakan cacar bolang warisan ti ke Sahudi dibarengan koceak Sarkawi anu aya di Kenca sabab gadona dipapuk leungeun Kenca Jubanta anu di posisi tengah nya kitu keneh ngagoak aduh wah beteungna kasabak tungtung siku-siku najan teu gudawang ge teu wulu karasa perih nama ngan Ki Jantra anu salamet teh lantaran manehna gentak ngajawa ka tukang nalika Ki Jantra narajang wak ngawik si Ganu Edan Andi geus ilang kasabaran manehna hayang geuwat ngarengsekeun asa teu perlu deui nuluykeun sabab tujuan manehna mah lain eta tapi ngajorag Bahrawi ka Gajah Ngamung tapi sahabat Andi ngahuleng Ki Jantra geus meruweuh deui ku panarajangna hiu bedogna nyabet ti gigir ngalacangkeng Andi gila Andi ngagiwarkeun badanna bedog lawan disabat sabuk deui Ki Jantra nyebetkeun bedogna nyasar beuheung lep ceulek Andi ngareunteut perisak gila nyebetkeun siku-sikuna rek nerobos iga bulu jauh Ki Jantra ka tukang ayeuna mah bedog nu ngahanca siku-siku iya hampir babarengan ti gigir jeung ti tukang Jumanta jeung Sarkawi pada rek nyacad tak lamun harita Andi belanga geus pasti balukarna matak bahaya tak bisa sempak ditigas bedog Ki Jantra anu datangna teu kanyahoan dikarepuk opat lawan anu ayeuna mah kabeh mencar ti opat mata angin ngajadikeun Andi ningkatkeun kawaspadaan manehna ngabagi dua panca indrana panonna seukeut nitenan dua lawan dihareup nyaeta Ki Jantra jeung Sarkawi sedengkeun ceulina museur ka Jumanta jeung Dulmanan Andi masang siku-sikuna sapanjang leungeun malang dina dada nalika Ki Jantra rek nigaskeun bedogna Andi sakilak nyerong ngatuhu bari nakiskeun siku-sikuna leungeun buntungna teu antapalah deui ngajebrot kana dada Ki Jantra aduh gila Ki Jantra siga budak diajar lempang mangsa dek disusul tepus kabereung ti gigir aya nu ngakur ilang bedog Sarkawi nyuruntul sedengkeun hiu na angin ti arah tukang geus dipastikeun eta sabetan Dulmanan Andi malik 180 derajat mapak dua panarajang sakaligus ku jurus merak ngibing dua leungeunna nu nyalebeng-beng sarta tuulna sakilat ngahanca Sarkawi jeung Dulmanan gila Dulmanan maksudna dek nyingkahan ngangsod ka hareup bari rek narok sirah belentrang cebrot keduh ada tobat Dulmanan ngagoak di gedor carehamna ku leungeun buntung Andi sanajan teu make tanaga sabenerna tapi balukarna Dulmanan langsung ngusik teu usik deui Sarkawi oge ngalaman nasib nu teu beda manehna ngajengkang kebeset ku tuul nu nyorocos dina gerakan merak ngibing Ki Jantra beuki kalap manehna narajang ti hareup dina jurus oreh noto sedengkeun ti tukang kareret Juminta ngabelesak ngagunakeun jurus ucing newak beurit Andi anu fokus teuing kana panarajang Ki Jantra hampir we kabeunangan lamun manehna terikat ngagiwar make jurus londok malih warni deui teu antar parah deui Jumanta anu ngarontok ti tukang nyolotod keur kitu bokong ku Andi dijejak atuh awak Jumanta rolong siga puyuh Mang Nurjaman teh norolong eta ka arah Ki Jantra anu harita geus ngaheap tina jurus oreh noto geus teu bisa dihindarkeun deui ana jebrot teh dua pereup Ki Jantra nanggal pisan kana tarang aduh
bareng jeung eta awak Ki Jantra oge katubluk satakerna ku Jumanta anu satuluyna duanana ngajoprak teh hudang deui geus karuhuan lawan-lawanna nu menge Andi ngoloyong kana batu gede anu aya di sisi jalan geek diuk maksudna mah bari ngadaguan anu manteran dahareun geura cager memang sangat bedug pacul. Pamirsa Andi cina kul dina batu nungguan lilirna Ki Jantra sabaladna. Maksudna mah sugan ari geus kitu mah bisa dibawa ngobrol kumaha kejadian sebenarnya. Tapi maksud Andi teu bisa laksana memang harita teu lila Ki Jantra nguniang hudang barang red ka Andi anu keur cinusung dina batu. Nah eta mah teu antapara deui ngorejat berebeng melumpat teu sirikna notog-notogeun paneh pamikirna dituluykeun oge mah matak untungkeun sabab bener-bener Andi teh lawan anu kacida hebatna delmanan jeung sarakawi oge anu tadina manehna mah geus sadar ngan ngahep-hep sabab geus teu untup ari kudu nuluykeun ngarepuk mah ningali gegedugna jicir teh geus teu mikir nanaon ngan pretak bae kabur nuturkeun Ki Jantra kali Jumanta manehna rada lila teu elingna teh tapi barang ngorejat ka sampak balada geus areuweuh nu kali Andi nu cenah kul di batu manehna reuwas red ka ditu red ka dieu oleh Ki Jantra ngaleungit komo deui waktu Andi nanya milarian saha Mang Ki Jantra tuh tadi lalumpatan dek mareuli lotek cenah kama ieu manehna cek Andi poharanya minta jung bae Jumanta nangtung bari ngareret ka Andi mangga pokna bari ngabecir we ngacir ka arah lemur hujung Andi ukur garo-garo teu tapi manehna teu ambil pusing ku kaburna Ki Jantra teh sabab manehna bawa pamikiran yen awal akhir oge tangtuna Ki Jantra bakal menang keterangan anu sabenerna sabab tangtu manehna bakal nanyakeun hal ihwalna ka Nyi Tarsiah eta sababna Andi teh niat pikeun ngudag nu kalabur geus kitu mah Andi ngoloyong we nuluykeun deui leumpangna muruk ka Gajah Ngambung mancet niat ngajorak Bahrowi tapi barang nepi ka Gajah Ngambung kaayaan geus sepi malahan mah manehna nyimpang heula ka imah Abah Ganepo tapi menang keterangan yen Bahrowi teh geus lila tara nyicingan imahna dibejakeun eta ku Abah Ganepo ge cenah tadi aya nu neangan Bahrowi opat jalma nyaeta teh lian Ki Jantra lantaran penasaran ya Andi teh nek ka beh tongo rek mastikeun ka imahna Bahrowi barang anjog teh lain deui kagetna mireung imah Bahrowi geus runtuh sarta diburuan ngalayak papakean anu geus meunang nyosoek teu lila Andi di dinya teh sabab beuki lila bet jadi rusras kana mangsa katukang kawan tu lain waktu sakedeung Andi nyicingan imah Bahrowi teh anu tangtuna bakal ngaguratkeun mangrupa-rupa kenangan anu moal bisa dipopohokeun samemeh mulang nyimpang deui ka Abah Ganepo malah dibejakeun imah Bahrowi geus runtuh Abah Ganepo calangap bakatingku reuwas tembok muntuna nu ukur hiji awil-awilan kacida reuwasna sok sieun manehna katanyaan ku Bahrowi meureun malah kunaon ayeuna manehna jadi beneng jeung Bahrowi oge kabeh dicaritakeun ku Abah Ganepo lamun Bahrowi naroskeun ka saha anu ngaruksak imah mah
wartoskeun we ku si Andi gitunya bah. Tah ieu bako tampangna kanggo Abah sareng wartoskeun bilih hoyong digentosan mah nyusul we ka Paas ieu ka Pa Uus gitu. Ka Cipancar gitu. Sumuhun mangga cek. Mangga janji. Abah mah nya niringan we tuh. Bari ngarau bako tampang geus kitu Andi ngaleos ninggalkeun Gajah Ngamung lempangna ku kulubutan kana sela-sela rungkun. Harita mah si Ruyuk geus tara di bawah sabab manehna geus ngarasa percaya diri ayeuna mah. Lamun harita Andi ngaliwat ke Cisaat geus pasti manehna bakal panggih jeung Bahrowi. Sabab harita Bahrowi keur aya di mana Ardasim. Tapi harita Andi ngadon ka Batu Gede ka imana Sudinta. Atuh puguh kana moal papanggih teh keur mah Sudinta oge ayeuna masih cicing di Cisaat jeung Bahrowi katut Ardasim. Tungtung nama Andi muru ka Panenjoan rek nepungan Aki Surdi. Jadi ruas kadienakeun Adria teh sanggeus manehna papanggih sarta ngalaman patelak jeung Andi lamun harita teu asak jejeuhan meureun manehna ge kalingaran mah bisa deui ningali meletekna surupna sarangenge di henteu teh oge manehna teh geus milu Andi lah kana kajadian anu ngebelaukarkeun Kirais papisah raga jeung nyawa sarta kacida leungeun Andi sarta cacad leungeun Andi. Harita teh datangna ka Tanggulun anu akhirna papanggih jeung Andi teh ngan ukur rek nepungan anakna hungkul. Jadi teu lila oge manehna geus balik deui ka lembur nyaeta ka Karangsari anu di Cipancar mah rada jauh oge. Waktosna se pemirsa sadayana cag dugi ka dieu carios di Buntung Jago Tutugan enjing mugia kasampeun deui dina kaayaan sehat walafiat. Abdi atuh Mang Oded saparakanca ngahaturkeun nuhun kana panglojongna ieu dongeng Sunda di Okip Channel. Atuh tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.